Baraya Cakra parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Si Keling ngantelkeun curugna kana bibirna nitah sugar jempe. Si Keling rancung celina ngadengekeun si Rawing anu geus ngagunakeun deui aji pamelingna. Ngirimkeun sora jarak jauh anu ukur bisa kadenge ku si Keling bungkul. Tenang we atuh Keling. Apanan isukan ku Awing rek didatangan ka Banjarwulung apanan Saraswati mah kudu ditulungan apanan eta mah pamajikan Awing apanan geus kudu dibebaskeun da Awing ge embung atuh pamajikan dikekepan ku lalaki sejen mah apanan kasiksa Saraswatina oge bener henteu Keling. Dijawab atuh Keling apanan geus jadi murid si Tergos bodas lin. apanan kitu Keling. Sugali kerung neuteup ka si Keling terus nyarita. Kumaha cenah Keling? Ngomong naon ka si Rawing teh Keling? Hasok jelaskeun bejakeun ka manggali Keling. Kela atuh meuni teh sabar maneh magali. Kelanana tuh sabaran maneh mah anjir euy bieu teh si Rawing cing ngabejaan naon cenah bakal rame ieu mah gali euy nya rame teh rame kumaha ari Keling ih maneh mah gali dengekeun heula pan aing can beres ngomongna oge cing sok aing jadi penasaran hayang ngadele euy hayang ningali naon maksud Keling teh. Eta bieu si Rawing teh ngomong naon ka Keling. Coba jelaskeun heula atuh ka manggali, meh manggali bisa apal kitu tah. Oge bisa ngararaba naon tujuan, naon maksudna eta si Rawing ngomong jarak jauh teh kitu. Kan aya wae anjir teh euy, ngadelekna ka aing tah si Rawing teh. Si Rawing ngabacot ka aing. Manehna cenah isukan ka Banjarwulung gali. Oh, di ka Banjarwulung terus rek nulungan ngabebaskeun si Saraswati cenah kitu pamajikanana. Da sakuduna anu jadi pamajikan ditulungan cenah. Terus ngadelek ka aing teh si wabalak teh tah. Kudu mah cenah ngajawab cenah Keling. Sabab geus jadi murid si Tergos bodas. Kitu sagali euy capekna ka aing teh euy. Oh, eta si Rawing itu. Jadi si Rawing isukan ke Banjarwulung. Wah, bakal rame atuh eta mah Keling. Geus pasti si Rawing bakal tarung ngalawanan si Mbah Bulwajah teh ya beuneu nya. Heueuh nu matak eta anu jadi penasaran keur aing oge gali. Penasaran. Aing jadi hayang mantog euy nyaksian tarungna si Rawing ngalawanan si Bulwajah gali euy. Ari si guru ayeuna aya digogobrokeun teh gali. Ari Keling, apaan beres goblok jeung manggali ge terus ini deui Keling. Nah, maksud Keling mun aya keneh di imah rek naon kitu? Maksud aing teh mun aya keneh digogobrok aing rek minta izin ka manehna kitu. Aing hayang nyaksian tarungna si Rawing jeung si Bulwajah di Banjarwulung. Ngan kateuing di idinan moalna mah kitu gali euy. Moal di idinan cek manggali mah Keling. Nah, asa make jeung nyanyawanan moal di idinan. Naon sababna sia? Sabab keur si guru mah eueuh urusan jeung kapentingan naon-naon ka eta kajadian. Jadi jelas keur si guru mah tarungna si Rawing ngalawanan si Mbah Bulwajah teh keur si guru mah teu penting gitu Keling.
jadi cinek nama urang ge untuk bisa maksakeun maneh hayang nyaksian kana eta kajadian kitu cek manggali mah keling. Si keling ngahulang sakedeung siga nu keur mikir ningali si keling ngahulang harita sugali terus nyarita deui. Jadi ai cek manggali mah keling geus henteu kudu make bawa karep hayang ningali kana lumangsungna Talum Sirawing jeung Mbah Bulu Wajah. Seperti halnya si guru urusanana gitu. Urusan jeung naon? Urusanana jeung urang gitu keling. Rek sawai anu menang, rek sawai anu ereh jajaten, henteu penting keur urang mah keling. Eta mah cek pamikiran maneh gali. Buateng si guru mah beda deui sia pamikiranana. Nu mata engke peuting samemeh latihan jurus ilmu silat balaga digdeg ku aing rek diomongkeun heula ka si guru. Sanu nyaho aing diideun ku si guru, bener teu? Nya bisi keling panasaran mah omongkeun we atuh engke peuting ka si guru. Ngan mun si guru henteu ngidinan keling ulah negtreg gitu cek manggali mah. Kudu inget salaku anu jadi murid kudu tunduk patuh ka guruna. Eta anu kudu diperhatikeun teh keling. Nya heueuh atuh aing ge moal maksa ari henteu diidinan mah gali. Kan ka aingna oge henteu panasaran ari geus diomongkeun ka si guru mah. Diidinan jeung henteu mah kumaha engke we. Tapi kudu dipikirkeun heula atuh keling. Apanan ka Banjarwulung teh henteu cukup ku sapoe ari keling lumampahna oge. Barang tepi ka anu dituju ge atuh anu tarung teh geus lekasan pasina oge sok we pikir ku keling. Beleh maneh mah gali atuh montong lempang kawas biasa sia gali. Jadi kudu ngagunakeun ilmu pangenteng badan. Lumpat jeung luluncatan mantogna ti di oge. Ya kudu subuh keneh we warah gancang tepi kanu dituju gali. Ari keling kumaha ieu teh? Kumaha naon ai maneh gali? Nya pan caritana manggali teh ini kabaturan keling. Tah manggali rek kumaha bisa ngimbangan keling anu ngagunakeun ilmu pangenteng badan. Lumpat gancang jeung luluncatan sepanjang jalan. Keling geus apal. Manggali mau bisa ngimbangan karena ilmu pangenteng badan keling gitu. Nyaman geus we maneh montong milu atuh gali. Maneh mah digogobrog we ngabaturan si guru. Keun we aing anu mantog mah sorangan, teu kudu pusing. Ari cek aing mah bener teu gali? Tah lebah dinya anu henteu panuju keur manggali mah keling. Apan urang mah ka mana-mana oge kudu babarengan atuh. Teu ridho manggali mah mun ukur keling anu indit ari manggali tinggalkeun. Teu bisa kitu keling Lebah dia belet jeung koplokna maneh teh gali Bieu cek maneh cenah rek kumaha bisa ngimbanganana. Apan maneh henteu begug mun kudu ngimbangan ilmu pangenteng badan. Aing ari ayeuna ngabacot kitu maneh mah siga anu hayang diwajah ku aing mah gali. Teu ngambek atuh keling pira oge kitu nya geus we atuh. Engke penting nama omongkeun heula we ka si guru. Anu jelas ari keur manggali mah boga kayakinan si guru moal ngidinan kana karep pamaksudan keling. Cek aing oge eta mah apan cek maneh gali. Tapi kumaha lamun si guru ngidinan sok? Maneh kekerek milu? Ya tinggalin atuh sia gali. Maneh geus mah bisa nyusul aing sok. Ya, lamun bener si guru ngidinan mah manggali kapaksa kudu angkat tangan. Nya hartina teh manggali teh bisa milu gitu. Anu ini teh ukur keling sorangan. Sanajan ke manggali mah karasana henteu adil eta teh keling Tapi da rek kumaha deui ngan ceuk manggali mah kalah kumaha oge si guru moal ngidinan keling. Sok we engke peuting bisi panasaran mah omongkeun ka si guru moal ngidinan kumaha oge keling.
Tama cek aing oge cek maneh gali eta mah sungut maneh anu ngabacotna lain si guru anu ngomong Liela maneh bisa ditagor saku aing gali jadi kesel ka aingna oge hantam we bulak-balik ngabacot kitu patut naon deui keling si Rawi ngirimkeun di surat jarak jauh kali cicing cempenya cicing maneh cempe si keling jadi rancung di celina ngadenge si Rawi ngirimkeun di surat jarak jauhna anu ditujukeun ka si keling. Apanan nari hayang ngabandungan tarung awi ngalawanan eta Simbah Bulu Wajah mah apanan ngomong we kanu jadi guru atuh keling. Apanan ari cek awing mah pasti bakal diidinan apanan. Da apanan penting keur pangalaman ngabandungan kana eta kajadian. Apanan si guru oge bakal ngartieun keling. Apanan geus ngartieun mah mahena oge apanan bakal ngidinan. Kitu apanan keling. Anu matak cek awing ge apanan nya omongkeun we ka si guru. Ngajawab atuh keling. Sugali geus pok diwe nya ka si keling penasaran siga nama. Kumaha naon cenah keling? Nya ngomong di naon cenah si Lawing teh. Jadi penasaran ka manggali oge. Kumaha cikan. Kumaha cenah keling? Ngomong naon cenah si Lawing teh. Anjir, gali euy. Si Rawing bener-bener nyahoeun di wae teh si koprok teh. Karena obrolan urang anu bieu diomongkeun jeung maneh gali euy. Jadi cek si Rawing mah ari bener hayang nyaksian mah cenah kana tarung mahna jeung si Bulu Wajah omongkeun we ka si guru cenah. Ngan cek si Rawing mah si guru teh bakal ngedinan cenah gali euy. Tah dinya nah mah bakal merese ceritaan si Rawing teh keling. Meleset kumaha ari maneh? Sok we bandungan ke peuting. Begitu ku keling diomongkeun ka si guru. Eta si guru bakal langsung mere jawaban muarek ngedinan aslina manggali mah bakal kitu tah jawaban si guru teh keling. Beungeus sia untung ngabacot kalinya deui sagali anu jelas engke peuting ku aing bakal diomongkeun ka si guru kitu. Ayeuna mah aing rek neruskeun latihan jeung jeung rek ngagebrikeun awak gali euy Heya Jorelat cilung jirim si kelinga jorelat cepat nakeran. Nyaho geus diuk sila dina luhur batu gede anu mangrupa tempat matuh mangsana ngalakukeun latihan. Dina peutingna si keling jeung Sugali harita geus aya di buruan imah. Ngadaguan si tergos bodas kaluar ti jero imah. Lain si guru mah meninggal sepisan sigana teh galinya rek kaluar ti jero gogobrog oge meuni harese anjir teh aing mah geus ngajajanteng nungguan manehna ari manehna can bijil keneh sakapeung mah aing ge sok kesel gali euy siga anu leleda si guru mah aslina aing mah tah. Nya tenang we atuh keling tenang barina oge rek ka mana atuh kangaranan anu jadi murid mah cek manggali ge kudu ngarti kana adat tabiat anu jadi guruna. Da geus kitu bawaanana atuh si guru mah keling anu matak wayahna we kudu sabar. Aing teh sok teu sabaran gali terus terang aing mah. Anu jelas samemeh latihan jurus ilmu silat balaga digdeuk teh ya gali ku aing rek diomongkeun ka si guru ngeunaan obrolan urang tadi beurang teh gali Maksud keling teh minta izin hayang ningali taruna si Rawi ngalawanan Simbah Bulu Wajah di Simbah Bulu Wajah di Banjarwulung. Kitu maksud keling teh. Eta aing mah. Aing sok penasaran mun boga pakarapan can dibacotkeun teh gali Aing mah hayang nyaho we rek kambuktikeun omongan si keling we anu ngirimkeun surat jarak jauhna. Cenah si guru bakal ngedinan ka aing eta gali Cek manggali ge sok we buktikeun. Ngan caritaan si Rawing teh bakal meleset cek manggali ge.
sabab geus bisa kasakuan ku manggali mah nya ngeunaan jawaban ti si guru pasina oge nei tidak bisa cenah. Janganlah untuk pipilueun menyaksikan si Rawing tarung. Sabab tidak ada patula patalinya dengan kita. Karena kitu tah jawaban ti si guru teh keling. Awas ya mun caritan si Rawing anu jadi kanyataan. Artina si guru merek idin ka aing, maneh bakal ceulegeug sagali. Terus we celeumeut sabab aing pasina oge anu bakal mantog sorangan. Maneh mah di dieu we ngamaturan si guru. Cek manggali ge engke we Bandungan keling. Omongkeun ku keling ka si guru jawabanna teh teu bisa cenah. Teu penting eta lain urusan urang. Jadi lain manggali anu bakal celeumeut tapi keling sabab si guru henteu ngedinan. Kitu sapoe ke Bandungan ku keling. Tuh si guru kaluar teh jero imah keling. Si Tergos Bodas kaluar ti jero imah terus nyamperkeun ka si keling jeung Sugali anu ngajaranteng di buruan imah. Sangeus sadeukeut si keling niteup ka si Tergos Bodas anu jadi guruna terus nyarita. Kieu ya guru euy. Sameme latihan jurus guru. Aing aya nu rek diomongkeun ka maneh ieu teh guru. Jadi kieu nya gurunya. Aing dibejaan ku si Rawing anu ngirimkeun sora jarak jauhna. Eta lain poe apem. Eta si Rawing teh bakal tarung jeung Simbah Buluwaja di Banjarwulung, guru. Terus terang we aing jadi penasaran hayang neuleuh kana lumangsung eta tarung guru euy. Jadi aing rek minta izin ka maneh guru euy. Kumaha kira-kira bisa teh aing mun indit ka Banjarwulung neuleukeun si Rawing anu tarung jeung si Buluwaja. Si Tergos Bodas ngararet ka Sugali. Terus netep deui ka si keling bari nyarita. Mun diidinan mah aing subuh keneh rek ini ka Banjarwulung guru. Da jauh ka ditu teh anu matak aing moal leumpang kawas biasa tapi kudu lompat anu gancang ngarah tereh tepi. Pokona mah aing hayang neuleuh guru euy. Saha anu bakal menang dina eta tarung guru? Si Rawing atawa si Buluwaja? Kumaha diinan teh guru euy? Si Tergos Bodas ngacungkeun jempol leungeun ka tuhuna bari nyarita jeung papeta. Balakatutak emplud, balakatutak emplud. Si guru makanya aya emplud. Aing ngarti lah maksud maneh mah bore teh emplud teh ngidinan ka aing gitu maksud maneh teh guru. Si Tergos Bodas ungeuk. Si keling ngaret ka Sugali terus carita deui. Nya cek aing oge si guru ngidinan gali. Cek aing ge ceulegeug sia maneh mah. Buktina eta si guru ngidinan ka aing. Sok rek kumaha ayeuna maneh ha? Aing mantok sorangan ieu mangke subuh gali euy. Sugali netep ka si Tergos Bodas terus nyarita. Kieu guru. Nya gali rek usul ya ka guru. Nya dapira aku keling indit sorangan guru. Da ka mana-mana oge apang gali jeung si keling teh babarengan. Atuh ari si keling indit sorangan mah teu adil guru belekuk. Ya, lain belakuk guru. Nya maksud mah gali ge hayang we atuh ngabaturan si keling gitu lain belakuk guru Nya geus biasa kan ka di babarengan atuh guru beraku isukan teu ngabaturan si keling. Si gali mah belegu guru euy ku aing geus dibejaan main arek bisa milu kumaha da teu begug ilmu pangenteng badan. Sedegen aing apan rek leumpang jeung lompat gancang.
Sakapeng leluncatan dedek bisa marengan ngabaturan kumaha sok we pikir eta mah kumaneh guru. Sugali nyambungan kana caritana si Keling. Tah jadi lebah dieu ye garek mentes ka guru teh guru. Nah teu bisa mun galikeun sementara waktu mah diberi kemampuan ilmu pangenteng badan gitu guru. Maksudnya adalah supaya bisa mengimbangan si Keling dina mangsana lumampah gitu guru. Nya piraku eda guru mah punjul ku ilmu. Lain perkara anu hese keur nyumpunan pamaksudan gali gitu guru. Si Teragos Bodas parona gulargeur rutret ka si Keling jeung Sugali. Telila terus nyarita ka Sugali bari papeta. Parepet jengkol jajahian nuka jepet jengkol. Si Teragos Bodas ngangkat sukuna bari nunjuk curukeuna. Naon cenah si guru teh gali? Make aya parepet jengkol sagarupa. Terus ngangkat suku katuhuna bae nunjuk tuurna. Naon maksudna cenah gali? Jadi maksud guru mah ngarah bisa ngimbangan tuur manggali rek diberi kekuatan cenah kitu Keling. Tah jadi hartina parepet jengkol jajahian teh diberi kekuatan gitu. Jadi ieu tuurna nya diangkat kieu kitu gurunya. Si Teragos Bodas unggul terus ngadekitan ka Sugali anu ngangkat suku katuhuna anu ditekuk. Si Teragos Bodas nyepengantur Sugali ku dampareungeun katuhuna. Karasa ku Sugali aya geteran ngandung hawa anu panas kaluar tina dampareungeun katuhuna si Teragos Bodas. Anu saterusna ngarambah kana suku katuhuna jeung kana awakna. Geus kitu si Teragos Bodas beri isarah ka Sugali. Suku kencana anu diangkat ditekuk tuur anu belah kenca ayeuna mah anu dicepeng ku dampaleungeun katuhuna si Teragos Bodas. Saperti halna tadi DB karasa geteran anu ngandung hawa semu panas kana tuur terus karambah kana suku jeung awakna. Sugali jadi kageteun sabab awakna karasa jadi hampang. Beres kitu si Teragos Bodas terus nyarita ditujukeun ka Sugali. Buricak burinong bla tundang Bigil buricak burinong ya gali euy. Alah sakerupa-rupa wae si guru mah ararane aing mah. Tadi emplud-empludan ayeuna buricak burinong. Naon cenah maksud si guru teh eta gali? Ku aing macan ka hati wae kali euy aing teu ngarti euy. Jadi maksud guru mah gali kudu nyobaan gitu Keling. Nyoba naon sih ya? Nyobaan ngaletak bujur aing? Suka mana-mani. Nyata nyobaan luncatan jeung ngagajleng gitu tak Keling. Buricak burinong teh. Nyata luncatan jeung ngagajleng. Jadi bahasa si guru mah buricak burinong. Jadi artinya luncatan jeung ngagajleng eta teh Keling. Cikan urang cobaan ye. Sugali terus ngagajleng luncat ka luhur. Gajleng kalayang. Sugali kagetin awakna jadi hampang ngagajlengan bisa lepas jeung ngalayang seperti jago silat anu geus asak ilmu pangenteng badana. Si Keling ningali kayan Sugali seperti kitu harita terus nyarita. Anjir hebat maneh kali euy hebat jadi boga kabagu kawas gitu geuningan. Maneh diberi kekuatan ilmu pangenteng badan ku si guru sakali euy. Ya bener Geling. Alah aduh awak kerasa harampang. Duh awak gali jadi bisa karena ilmu pangenteng badan ya Keling. Penasaran sih kan orang coba lompat gancang ya Keling ayo balap lompat gancang jeung gali ayo. Nantang ka aing maneh mah gali euy karek bisa kitu patut oge sia. Asok sia ku aing ayeuna rek dicoba bagug henteu maneh nimbangan lompat jeung loncat aing. Si Keling ngagajeng luncat.
Sugali gancang nuturkeun sedengkeun si Tregos Bodas ngajanteng nangtung ngabandungan si Keling jeung Sugali. Harita si Keling terus lompat gancang jeung luluncatan jerimna jejorelatan. Tapi Sugali oge tetela bisa ngimbangan karena ilmu pangenteng badana si Keling. Geus karuhan kitu mah harita si Keling jeung Sugali daratang di kahareupeun si Tregos Bodas. Mana hebat guru, hebat, aing jadi bangga, boga guru mana teh. Si Gali jadi bagukan ilmu pangenteng badan guru, malah bisa ngimbangan ka aing. Atuh aing ge geus we montong make jeung kudu latihan sagarupa, bere kakuatan we kawa si Gali guru. Si Tregos Bodas gideg bari ngajawab jeung pepeta. Nehi Maharaj martabak telur bagus andolekak cup berak-bak. Ngajedak kalatelan ieu mah Gali euy. Maka jeung aya nehi Maharaj naon teh martabak telur sagarupa. Alah, burang kaingna oge euy, naon cenah maksud eta teh Gali euy? Jadi maksud guru mah kieu Keling. Latihan mah kudu terus, sabab kayaan Mang Gali mah ukur sementara waktu gitu. Ngarah bisa merengan ngimbangan Keling ka Banjarwulung. Geus beres eta mah leungit deui eta kamampuhan teh Keling. Jadi maksudna nehi Maharad dorok-dok batagor jeung awa anjeun si awa dorok-dok jeung batagor anjeun aya martabak sia. Tak nehi Maharad martabak teh artina teh kamampuan keur sementara waktu. Bener gitu maksud guru teh. Si Tregos Bodas ungeuk tanda ngabenerkeun kana caritana Sugali. Maneh bener-bener hebat guru euy, hebat bener. Jadi mun kitu mah engke subuh si Gali bisa bareng jeung aing ka Banjarwulungnya gurunya. Si Tregos Bodas ungeuk beritus cerita bari papata. Belakuk jadi aya nama urang mimitian latihan jurus. Ilmu silat balaga digit teh ya kitu guru. Si Tregos Bodas ungeuk deui. Curelat. Ngan sakolepat geus aya di tempat anu sok biasa dipake latihan jurus. Si Keling ngaret ka Sugali terus nyarita. Aing rek latihan heula jurus Gali euy ah. Pokona mah maneh ke subuh. Jadi mantok jeung aing ka Banjarwulung teh euy. Atau sia manehnya. Atuh fuguh we atuh banget Keling ah. Sabab akhirna Mang Gali bisa maturan barengan Keling ka Banjarwulung gitu. Ngabandungan lumangsungna tarung si Rawing anu nganon teh ngalawanan Mbah Bulu Waja. Bener-bener suka ieu makan hatena Keling aslina. Kalebah tempat latihan jurus. Bari merhatikeun si Keling anu keur latihan jurus jeung si Tregos Bodas, harita Sugali ngagerendeng ngomong sorangan. Nyaan bener-bener hebat ilmuna si Tregos Bodas. Tahapan ajen pangartina bener-bener geus tepi kana tahapan pinunjul. Bisa jadi tahapan ajen pangartina leuwih punjul tibatan si Rawing. Niri kana kayan seperti kieu mah mun si Keling geus ngabasa sapino sakabeh ilmuna si Tregos Bodas bisa dipastikeun si Keling bakal laksana karep jeung pamaksudanana nyatana ngabinasakeun si Rawing. Dakuan we si Rawing. Engke dina waktuna maneh bakal binasa ku anak sorangan. Kauparan ka jadi hate ki buyut ireng teh. Sugali musirkeun perhatianana ka si Tregos Bodas anu mere conto ngeunaan jurus anu anyar anu karek dilatihkeun harita ku si Tregos Bodas. Sedengkeun si Keling memang daya tangkapna kabilang cepet. Henteu kudu ngadua kalian dibere conto langsung bisa harita keneh.
urang tinggalkeun heula si Keling anu keur latihan jurus jeung si Tergos Bodas anu jadi guruna. Caturkeun dina peuting harita di dusun Panembong, ngariung di jero imah harita Kisancang. Si Jari Sakti Ani Kanti kitu di si Banteng Gulung tacan salare masih keneh paguneman. Kisancang anu harita keur cumarita. Jadi Den Agus teh keukeuh bae. Rek dicumponan panangtangna Durganda si keris iblis pamana Gurandil si kaki setan teh. Anu nantang ijen di Tegal Karangan. Ari cek ama mah teu kudu didatangan. Sabamun bener-bener mah boga wawanen lain tunda talatah ka Jang Ubed warga urang, tapi langsung datang ka dieu we. Si Jari Sakti nitip ka Kisancang terus kedalisan. Upami ku abdi henteu dicumponan panangtangna. Ganung hartos abdi narima kana tuduhanana. Anu majarkeun tos mateni si Jari Setan. Padahal abdi henteu rumasa salah. Atuh langkung nanti eta abdi bakal dianggap jejerih leutik gurih ama. Ieu masalah teh memang janten manjang ama. Namun eta kaayaan memang kedah dising hareupan ku abdi ama. Sigana mah Gurandil anu ngadu kanu jadi pamana si Banteng Gulung milu mailan caritaan. Wah, memang bener Numan Kang Jangri mudu didatangan eta mah wangni-wangni tangtangan narung ka Kang Jangri ngalangu pa mokona mah hanteng bakal bantuan Kang Jangri ngisukan ka Tegal Karangganan. Jangdi wayahna we ngani Kanti tinggalkeun heula ku Kang Jangrinya. Nya teh sawios Kang Anteng. Da memang lepat deui upami henteu dicumponan panangtangna. Janten kawas urang anu rumasa salah. Atuh amat tadi sasauran kitu dumasarkan tinimbangan. Kunaon nganggo kedah ijen di Tegal Karangganan sagarupa. Anu tempatna kaetang tebih ti dieu. Upami leres leber wawanen mah langsung we datang ka dieu. Nanging dina seunna mah memang kantun kumaha Kang Agus we eta mah Kang. Kisancang ngabagikeun paneutupna ka Ani Kanti jeung si Jari Sakti anu diuk ngareneng teu lila terus kedal di lisan. Nya ari sikap pamadagan Den Agus saperti kitu mah ama ge moal bisa ngahalangan Den. Ngan urang kudu waspada. Sabab ama geus kungsi ngadenge Durganda si keris iblis kawilang jago anu geus boga ngaran gitu Den. Malah geus kasohor kejem jeung telenges dina tindakanana. Pakarang andeulana nyata keris anu ukuran leuwih gede jeung leuwih panjang tibatan keris biasa. Cok beja mah kerisna bisa gerak sorangan Den. Sabab dieusi ku kakuatan gaib. Anu matak disebut keris iblis oge. Lian ti eta Durgana kawilang licik. Bisa ngagunakeun rupa-rupa cara sangkan aya dina kaunggulan. Ani Kanti ngareret ka si Jari Sakti terus nyarita. Tak kitu geuningan saur ama-ama Kang. Janten kade sing atos-atos Kang. Abdi teh miharep upami dugikeun ka aya naon-naon anu tumiba ka salira Kang. Ari manawi teh tos moal aya di urusan anu sapertos kieu Kang. Beut meuni teu kaur. Nu mege sababaraha dinten ngalaoskeun ketenangan hate teh. Ayeuna tos aya di we anu ngaganggu teh, malah nantang tarung sagarupi. Akang bisa ngarti serta ngamaklum mun ani sasaran kitu. Dalah sanajan akang gesaruaan untuk miharap masalah seperti kieu. Tapi nya kitu mungguh kangaranan kahirupan memoal oleh aya we ari masalah maan. Malah ari cek akang mah
aya alus nadurgana si keris iblis nang pikeun akang datang ke Tegal Karanggan sabab waktosna seep. Waktosna Baraya Cakra geningan waktosna parantos teu nya kapan deui. Cak kanggo dinten ieu dongeng Sunda urang cekapkeun heula mung deui ka dieu enjing urang teraskeun deui nya. Ah gitu. Atuh samentawi sim kuring dora-dori amit mundur amit mungkur hatur nuhun dina sagala rupi perhatosanana. Mios.